Tingkar ulah di angka lolos, benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun ujang sarta ieu teh bapak sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi, aduh sarta teuing ieu teh bapak sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Juragan Karman waktu eta bener-bener kaceda ngaranjugna sakaligus penasaran barang ngadenge salah sahiji anak buahna ngadon nyarita nyangka Mang Komod anu geus guguru ka siluman babi. Anu bener sia maneh boga sangkaan kitu teh naon dasarna kudu puguh sabab lamun tudah tuduh teu bukti-buktina mah salajeng bohong dan nu kitu mah teu kaciri sia. Cek Juragan Karman waktu harita nyarita kitu bari mencerong ka cida sekeutna ka salah sahiji anak buahna anu geus ngomong kitu. Laras Juragan, ari buktosna mah teu acan aya tapi kan kurang ayeuna teh tiasa katingali kabeungharana teh kacida ebringna pokona mah wah teu aya bantrak-bantrakeun di waktu ayeuna mah sawah-sawah hektaran di lembur-lembur sanes saukur di lembur hiji dua tapi hampir sakabeh lembur di sakacamatan ieu mah. Juragan Komod teh ngagaduhan tanuh balong anu dipake balong atau anu dipake sawah anu dipake kebon sareng sajabana acan deui model imah properti nanaon kitu kieu gaduh ternak sapi domba munding lauk hayam sareng sajabana di mana-mana aya. Cobi ku Juragan emot saupamina jalmi beunghar secara biasa nah bakal kawas kitu ayeuna aya nu ngical tanu sabaraha bae ditebuk kan matak bingung artosna teh kawasna teh teu aya seep-seepna. Juragan Komodo mah tembalna waktu eta ngajelaskeun kitu atuh leng
Juragan Karman teh ngahulang dina waktu eta sanajan can bisa menangkan kepastian anu bisa ngayakinkan dirina caritaan anak buahna teh bener. Ke bingung aing mayo dari ngaran loba duit kawas kitu teu bingung kerja mah loba duit mah sabab ayeuna tanahna loba, ternakna loba, propertina loba, kitu kieu na loba, bisa diolahkeun hasil tinu itu bisa dibelikeun kanu ieu, bisa dibelikeun kanu eta. Kawas aing bae kumaha ngan bedana bener. Aing mah aya pusingna, kemudian ayeuna duit jeung emas leungit lieur sabab eta teh hasil kukumpul tina tekal-tekil usaha kitu kieu bisnis karasa ripuhna. Beda deui meureunna jeung jalma anu guguru mah sabab duit teh kacida gampangna tinggal nyolong kawas anu geus dilakukan pagong edan anu geus nyolong duit jeung emas dewek eta buktina gampang lah duit teh kawas nama jalma anu guguru kitu mah. Tapi rek ngabuktikeun si komodo bener-bener guguru ka babi kumaha carana. Nah dika bisa ngabuktikeun anak sabab ari ngasaukur sungkasangka mah sareng bohong sia. Cek Juragan Karman waktu eta ngajelaskeun sagala rupana sanajan aya oge pamikiran kadinya tapi teu cukup mun saukur kusangkaan kudu aya bukti nyata supaya bisa ngalakukeun kumaha-kumaha engkena ari geus puguh lain saukur tuduhan. Celengkeung teh anak buahna anu ti tadi ngan saukur ngadengekeun waktu eta nimbrung kana obrolan eta. Ari saur abdi mah Juragan kumaha lamun urang talungtik heula keun ku abdi limaan bade ditinggalikeun ti katebihan dina tiap wengi teh terus bae ditingali sakuriling atau sabudeureun imahna saupamina leres Juragan Komodo teh nyegik atawa guguru ka babi pasti aya peuting-peuting anu tangtu manehna bakal ngajadi babi. Sanes tadi puting teh Sabtu lagi Juragan laras henteu ceuk eta lalaki waktu eta nyarita kitu bari nanya ditutungan ku pananya kitu anu matak kaget keur Juragan Karman lah. Nah kitu kumaha lain jegik teh atau guguru ka babi teh bebas kumaha kahayang jalmana rek kaluar iraha-iraha bae oge lain kitu cek Juragan Karman waktu eta malah nanya malik ka anak buahna ku pananya kitu. Duka abdi oge teterangan upami teh salah mah tadi wengi teh atawa ayeuna dinten ayeuna teh Sabtu lagi Juragan bisa oge kasauran Juragan teh leres iraha bae kaluarna kumaha kahayang. Tapi anu jelas mah wengi tadi sareng ayeuna teh Sabtu lagi boa-boa eta curig cegik teh kaluarna tiap Sabtu lagi Juragan tah upami leres eta mah kumaha lamun abdi sadaya teh kitu bae nama ngontrol atarapi ningalikeun ti katebihan disabudeureun imahna Juragan Komod supaya aya buktosna nah leres pangemut rencang abdi teh teu salah eta Juragan goblok teh guguru ka Bagong kumaha lamun kitu Juragan. Nah katampi usulan ti abdi ayeuna
Cek salah sahiji anak buahna waktu eta nyarita kitu calangkung deui bae anu lainna oge waktu eta nyarita pada nyaluyuan karena usul baturna laras juragan leres kawas nama kitu sae supados sangkian teh henteu nyalahan pastina bakal aya buktosna upami ditalingakeun terus-terusan mah pasti dina hiji waktos mah eta Bagong kajajaran teh pasti keluar upami leres juragan komod guru ka Bagong tak kitu ayeuna mah anu di PKM tatanapi tiasa diusulkeun ku abdi sadaya juragan. Cek sakabeh anak buahna waktu eta pada nyararita kitu negeskeun sagala rupana samemeh juragan Karman nyarita deui torojol teh ti jero pamajikanna geus balik deui. Ayo naon akang kaos nama serius pisan ayeuna ngobrol teh nah masih kena ambek ka barudak. Cek pamajikanna waktu eta nanya kitu bari gek diuk digigireun juragan Karman lain akang mah geus teu ambek deui sabab rek ambek kitu jeung kieu ge ayeuna madang geus moal aya anggeusna ambek malah geus anu geus mah justru ayeuna mah akang teh keur mikiran kaayaan si Komod. Mikiran kaayaan Mang Komod maksudna kumaha akang? Cek pamajikanna waktu eta langsung nempas kitu kulantaran kacida penasaran jeung ngaranjugna barang ngadenge salakina ayeuna keur mikiran deui Mang Komod. Nah akang teh rek curug langsung si barudak ka ditu ulah akang ulah sok teu pegah-pegah teuing deuna oge rezeki mah geus aya nu ngatur ieu ulah sirikeun baekeun kabut teu bener manehna kege bakal cilaka manehna bakal palines ka dieu sorangan mun bener hayang ngaruksak usaha batur atau bisnis baturkeun antepkeun akang antepkeun da moal burung urang ge boga jalan deui anu alus ieu teh ka hareup teh ulah sieun geus lah geus mah geus. Cek pamajikanna waktu eta rada mepelingan salakina kulantaran manehna mah teu panuju nyieun tindakan anu geus dilakukeun ngajalankeun kalakuan anu teu bener ngaliwatan sakabeh anak buah salakina nitah nandasa jalma anu cik manehna mah teu salah sabab saha bae anu ditawarkeun taneuh jeung boga duit pantes meuli oge rek mahal atawa murah kumaha kahayang atawa kumaha kawani anu rek meuli eta anu aya dina pamikiran pamajikanna. Bener ambu bener akang oge ayeuna geus sadar sanajan ambek mah hese leungitna tapi sadar memang da moal bisa dipaksa ayeuna warga kudu ngajual ke urang moal bisa komodis eleh harga si Komod mah bani meuli luhur hargana jadi teh akang eleh ngan ayeuna mah anu keur dipikiran ku akang lain masalah eta deui tapi tah barudak ngadon boga pamikiran maranehna teh hayang tiap peuting naleulingakeun kaya di masih Komod hayang nyahuankeun iraha kaluarna sabab lamun bener manehna nyegik ka Bagong geus pasti dina hiji waktu manteng iraha waktu nama nganu geus puguh mah kapan urang teh kalengitan duit jeung mas teh ayeuna dina peutingan Sabtu legi ambu bisa oge buah-buah si Komodo teh ngajirim jadi Bagongna teh tiap malam Sabtu legi. Cek salakina waktu eta ngajelaskeun sagala rupana kacida jentrena ka pamajikanna anu waktu eta ngahulang bari unggut-unggutan kawas nama ngarti sanajan teu panuju lamun salakina jeung sakabeh anak buahna boga panyangka teu bener tudah-tuduh tanpa bukti. Tah kitu ayeuna rek kumaha rek nyaluyuan moal maneh akang mah ayeuna moalin ngalakuan tindakan kitu kieu deui kudu ngadon nyerang sanajan barudak teh tadi nyarita si Komodo teh nangtang ka akang cenah mah lamun hayang balas dendam kudu datang langsung ka hareupeunana
Akang teh kacida ambak nasa bener nama, tapi dipikir-pikir moal aya anggeusna. Leuheung lamun teu cilaka, lamun cilaka mah cilaka mah rugi segala rupana ambu, rugi badan ruksak, harta eueuh untungna pokona mah ayeuna mah akang kalaka mikir kitu kumaha cek maneh. Nah lamun ditalung ti kawas kitu teu salah, sabab sabenerna mah sanajan urangan saukur nalungtik lain ngan saukur keur kapentingan urang pribadi, keur kapentingan sarerea. Sabab anu kaleungitan duit teh lain ngan saukur akang dina peuting tadi loba di lembur-lembur anu kaleungitan teh jeung di lembur tatangga, lembur desa tatangga, pokona mah geus kakoncara loba anu kaleungitan duit ngan eta can kapikir kakar ayeuna tah sanggeus barudak ngusulkeun kitu geuningan kaluarna teh kawasna mah malam Sabtu lagi, sabab urang ge kalagitana dina waktu Sabtu lagi oge duit jeung emas leungit ambu tak kitu kumaha cek pamikiran ambu ayeuna. Nah teu salah pamaksudan akang jeung barudak teh cek Juragan Karman waktu eta nanya kitu hayang menang bong bolongan atawa panyaluyuan ti pamajikana. Atuh ka atuh kuring mah bingung, akang bingung karep teh eta mah uruskeun ku akang jeung barudak bae ngan pupuji kuring mah teu hayang buruk sangka ka batur, kemudian ngalakukeun kalakuan anu teu bener deui. Ayeuna mah anu geus akang geus keun bae. Ayeuna mah sakabeh warga anu rek ngajual harta bandana atawa tanahna ka mangkomodkeun antepkeun bae akang antepkeun, ulah diganggu, ulah sirik ku rezeki batur. Urang oge bakal menang jalan deui tinu sajen, penting mah urang mah kudu halal, ulah ceceremet, ulah ngaganggu kahirupan batur. Tak eta anu dipikahayang ku kuring mah akang urusan hayang balingakeun kitu jeung kieu mangkomod mah karep teuing penting ulah ngaganggu. Lamun can aya bukti nyata ulah akang ulah gara-gara bisi cilaka kuring mah teu hayang boga urusan jeung kitu. Sabab lamun tudah-tuduh fitnah jatuhna teh engke teh lamun mangkomod ngalaporkeun ka hukum bakal dihukum, akang teh bakal hukum cilaka, akang cilaka. Cek pamajikana waktu eta norolang ngajelaskeun sagala rupana jeung kasieun kulantaran manehna mah boga urusan jeung hukum. Nya geus atuh jig ayeuna mah jig tinggalkeun akang jeung barudak ulah sieun akang oge geus ngarti ayeuna mah cuma ngalakukeun tindakan kawas anu geus dilakukeun ku barudak. Rumasa akang teh ngalajur nafsu bakat ku pusing sabab nepikeun ka waktu ayeuna can aya saurang oge anu nawarkeun taneuh ka akang, tapi ayeuna mah fokus utama keur akang mah hayang ngabongkar saha sabenerna anu kukuru ka babi teh rek si komod atawa lain kudu bisa katewak. Eta bae tujuan akang ayeuna mah. Cek Juragan Karman waktu eta langsung ngajelaskeun paniatana anu geus robah deui kulantaran ngarasa eueuh untungna ngadon nyieun tindakan teu bener kulantaran ngalacur nafsu. Nya akangna seug atuh ari kitu masuk kuring ilu beunga jeung derek naluntik manaluntik paengan cek kuring oge Pak marana sakabeh barudak ulah wani ngalakukeun tindakan anu teu bener. Lamun can aya kanyataan bukti nyata ulah pepuji ulah ngan saukur boga sangkaan kitu jeung kieu tuluy nitah batur ngalakukeun tindakan anu patak ngarugikeun diri sorangan kena teh ulah kitu ulah kuring teh hayang barudak. Cek pamajikana sameme indi teh waktu eta nyarita deui panjang lebar mempelingan sakabeh anak buah Juragan Karman. Mohon nyonya moal. Apunten moal nyonya moal.
tembal sakabeh anak buah Juragan Karman ting celengkeng nyararita kitu. Atuh geus kitu mah pamajikanna teh lempang deui muru ka jero ninggalkeun Juragan Karman jeung sakabeh anak buahna anu neruskeun obrolanana. Tah ayeuna sok ka bener nyaritana rek mulai iraha Arandika ngontrol atawa nalingakeun kaayaan imah si Komodo, sabab kudu puguh waktuna supaya tegap lah jeung kudu nyiapkeun sagala rupana lamun pas kaluar teh eta imah teh lamun bisa mah langsung cerak tewak. Namun bener nyata katembong ku Arandika eta bagong teh kaluar ti imah si Komod kudu ditewak, diarak, kudu dibuktikan jelma edan eta teh bener-bener guguru ka bagong di hareupeun umum ulah ngalakukeun tindakan kumarane sorangan cilaka bahaya tetep. Sabab cenah malamun geus paeh mah bagong kajajareun teh bakal rubah deui wujudna kana wujud jelma tah eta oge anu teu diharapkeun ku aing. Sabab beureunan angker bae Arandika teh bakal keuna ku hukum lamun Arandika anu maehan si Komod sanajan awalna masih keneh wujud bagong lamun bener sote eta ge. Sabab ulah waka sungka sangka nyata samemeh Arandika nampoku mata Arandika sakabeh memang bener si Komod anu guguru atau anu jagi ka bagong. Ayeuna majig tinggalkeun aing istirahat heula sia teh sabab moal mungkin ngalakukeun paniata dina kaayaan teu walagri kae lamun geus waras sok teh datang deui jang obrolkeun deui supaya leuwih asak deui. Cek Juragan Karman waktu eta langsung nitah sakabeh anak buahna indit ti hareupeunana sanggeus nangtukeun sagala rupana bakal ngajalankeun rencana anu dina waktu eta dirancang kumanehna jeung sakabeh anak buahna. Atuh geus kitu mah 5 anak buahna teh pamitan langsung arinlit ninggalkeun imah Juragan Karman. Ayeuna urang tinggalkeun heula kaayaan Juragan Karman sapara kanca caturkeun Mang Komod. Waktu eta sanggeus ngobrol jeung Mang Kodir katut sakabeh anak buahna anu sejen keur nungguan 2 anak buahna anu ditugaskeun ngintai kaayaan lembur Cisoka khususna mah supaya menang keterangan kumaha kaayaan Juragan Karman rek ngarencanakeun naon deui dina waktu eta sanggeus 5 anak buahna diwarah kumanehna jeung Mang Kodir sapara kanca. Cada datang keneh bae kamarana cenah barudak teh nah can menang ieu naon pituduh anu alus supaya aing bisa ngawarasi Karman kulantaran bohongan geus wani-wani ngahina ka aing. Gerentesna bari ngarenghap jero kawas anu kacida beratna padahal mah cek syariat mah anu kitu mah eueuh matak berat kana hate manehna tapi teuing kunaon. Mang Komod teh sanggeus ayeuna boga urusan jeung Juragan Karman komo deui geus wani nyolong emas jeung duitna hatena asa tenang bae. Beda jeung waktu nyolong duit ti imah warga-warga sejena atawa ti imah warga anu di lembur lain salianti lembur Cisoka jeung lain imah Juragan Karman anu didatangan kumanehna sok poho tara mikiran deui tenang pikiran teh. Tapi waktu eta mah
beuki lila beuki tagiwur sieun itu sieun ieu komodei sanggeus kadatangan 5 anak buah Juragan Karman anu ngadon nyieun kaributan di hareupeun imahna. Eta anu matak bingung keur Mang Komod, tapi keur ngahulang kitu teh terojol Bisarmi datang bari mawa sagelas kopi ngebul keneh terus diteuneun di hareupeun Mang Komod bari neuteub. Bisarmi teh nanya kawas anu geus tembus rasa kulantaran disaprak kadatangan 5 anak buah Juragan Karman sanajan bisa diwarah ku Mang Kodir sapara kanca. Mang Komod teh sering atawa sok loba hulang jentul bae kawas aya anu keur dipikiran ku manehna. Akang nah akang teu keur mikiran naon unggal poe teh ulang jentul kaos anu berat mikiran naon atuh akang teh ulah dihimbau ku sorangan atuh pok pijakeun ka diri kuring supaya kuring oge bisa mikiran. Cek Bisarmi waktu eta nanya kitu bari neuteub ka Mang Komod anu ngarahuh kawas anu berat kacida. Teuing akang teh teuing kunaon saprak tas maling duit jeung emas boga si Karman jeung kadatangan 5 anak buahna kadieu nyieun kaributan. Akang teh teu tenang beda jeung ima-ima atawa warga-warga lembur sejenna anu geus didatangan ku akang dicolong duitna atawa emasna. Akang teh sok lepoh tara mikiran itu jeung ieu deui, tapi ayeuna sanggeus akang maling duit si Karman edan asa teu gararna kieu nah aya naon atawa rek meunang naonnya Sarmi, cek Mang Komod. Waktu eta langsung ngajawab kitu bari gogodeg sirahna kawas anu kacida bingungna. Jiji akang kunaon akang naon kitu anu dikasieun ku akang teh pok atuh caritakeun ka puguh ringan saukur mikiran kitu mah kuring oge bingung naon anu dipikarasa atau anu dikasieun ku akang teh naon sieun kanyahoan atawa kumaha kapan moal akang da moal aya bukti nu kitu mah. Memangna kaos maling biasa ngadatangan imah teh ngaruksak panto nundun tapak atau ninggalkeun tapak kapan akang mah henteu moal aya tapak moal aya bukti aparat hukum oge rek neangan ka mana sabab moal aya sidik jari moal aya tapak-tapak saeutik-eutik acan akang teh moal ninggalkeun tapak. Cek Bisarmi waktu eta langsung nyarita kitu negeskeun ngaharepkeun hate salakina anu keur tagiwur bisa teger deui nya. Akang teh nya masalah eta mah teu sieun Sarmi teu da moal kapanggih moal aya bukti, tapi anu keur dipikiran ku akang ayeuna teh cek akang oge hate akang teu pararuguh rasa aneh teu ngarti akang oge bingung akang teh kudu kumaha mecahkeunana kaos aya kila-kila terhade kaos aya kila-kila anu moal bener keur akang tah eta anu keur dipikiran ku akang dina waktu ayeuna teh Sarmi, cek Mang Komod. Waktu eta ngajelaskeun deui kaayaan hatena. Hah? Akang? Nabut kitu akang aduh kuring mah sieun akang buah-buah akang buah-buah Naon Sarmi? Buah-buah naon? Waktosna ka Bujeng Sep. Cag urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu. Kumahanya kaayaan Mang Komod jeung Bisarmi anu waktu harita keur ngobrol jeung deui. Bakal menang solusi naon? Tina obrolan maranehna dina waktu harita komo deui. Bisarmi kawas anu kacida reuwasna. Mang Komod oge ilu reuwas. Insyaallah kapayuna kusim kuring diteraskeun deui. Sapunya repegat simpai paturai patapang deui mangga per
Mios.